kemudian dipencit barang dipencit beres dipencit ieu uratna masih kena nyambung eta teh laporan cekula bangke tamagos kitu mah hukuman bangke aya kiai datang kadinya jangan sembarangan mubazir kan ini kan hewan sehat udah nggak usah ngikutin aturan kiai uci ini mubazir ini keset aja kita bagikan dia tuh sabodo aing mah hayang teu non teu sia nanya ka aing eta teh akur jeung aturan Islam kemudian ku sia dimubazirkeun atau lembok los ku sia hayang mah tah eta kiai anu beuki duit pamarentah mah kos kitu teu make takrim kula di Sicila di takrim haram teh teh lain di daerah urang lain di daerah Cengkareng ya Cengkareng akhirnya kumaha akhirnya nu nanyakeun ka kula teh tetep bae ustad pan di ditu nu nanyakeun haram ini haram nggak boleh ini bangke ini cek kiai nu sejen teh udah nggak usah ikut campur kalau kamu mau hukumi bangke kamu nggak usah ngemakan ini mah mubazir mau dibagikan aja ini kumaha coba eta kos gitu eta kiai na aya disebutkan kiai anu kiai kula ge nyaho teu beres di Golkar teh mah teu buku aturan eta pernah terjadi geus ulah masyarakat mah loba nu enggak akhirnya ku tukang baso terus ku tukang somai ku tukang goreng dibagikeun masyarakat nu daek si masih mbak akhirnya dijieunnan baso di daharna mah kudu ngaharamkeun tadi jadi jualnya na meuli kadinya bego kabehan tah eta kiaina teu kuat mubazir teh di mana Masya Allah geus beda pemandangan nya sabodo geus nyaritakeun ku pokos kitu tak warima pepencitan di KFC lantarannya nama produksi ayam negeri eta ayam negeri teh kapan lain 10-20 sakali mencita ribuan lantaran disebarkeun ke tempat-tempat masing-masing cara bencitna maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu ieu ayat nyaritakeun tentang hewan-hewan nu paeh sorang atawa anu paeh dipencitna lain kunu beragama Islam nu di zaman jahiliyah mah hewan teh di mana-mana paeh di Allah tetep mun masih keneh anyar keneh di zaman jahiliyah mah pepencitan teh geus teu pulah pilih dek dipencit ku saha tah dek dipencit ku saha nu penting mah dipencit pepencitanana carana neuk akur jeung aturan Islam atawa henteu nu penting paeh begitu turun Kangjeng Nabi diutus ka dunya make aturan kuari carana teu meunang sambarangan pepencitan teh komo dipencit ku lain beragama Islam cacak ku Islam ge make aturan kulantaran tatadina di zaman jahiliyah mah ieu pepencitan teh sambarangan kemudian atuh ayeuna mah nu paeh ge masih keneh dialep Kangjeng Nabi diutus janga beresan urusan-urusan nu kos karitu pernah Kangjeng Nabi ge ditanya ku musyrikin setelah Kangjeng Nabi dibere aturan ku Gusti Allah ulah sambarangan Muhammad cak Gusti Allah nu paeh mah haram bangke ngaranna nu paeh sorangan mah nu dipencit
kuno lain beragama Islam ge hukumna bangke ulah di dahar Muhammad turun nu tadi ayat teata musyrikin kasinggung Muhammad sok nyieun acara macem-macem bae panggil Muhammad aya naon cik coba ya Muhammad akhbirna anis syad idza matat coba pangbejakeun ka kaula tentang embe baheula di mana-mana pae eta embe kula dek nanya man qatalah saha tanu mayhan embe oh cak bus ka Kangjeng Nabi Allah qatalah Allah taman mayhan cak musyrikin teh termajia aing ditanya deui cak para musyrikin tazamu annama qatalta anta wa ashabuka halalun wa ma qatalahu Allah wa ma qatalahu as-saqar wal kalbu halalun wa ma qatalahu Allah haramun aing ngadenge mah informasi ti sisi ti gigir hewan anu ku anjeun dipencit halal nu dipencit ku sahabat anjeun halal anu dibawa ku anjing ku alap-alap anu nyana memang geus dipersiapkeun jang buburon ternyata cek anjeun halal keneh bae tah aing ngadenge kok anu dipaehan ku Allah jadi haram embe bae sarumayan Allah cek Kangjeng Nabi hukumna haram apa halal haram aya nu dipencit ku urang halal mat sia teu kabalinger mat coba pikir kotak sia atuh aya nu dipencit ku sia halal nu dipencit ku sahabat halal aya nu dipencit ku Allah pan Allah mah pangeran nu dipaehan ku Allah mah jadi haram cek Kangjeng Nabi jelema kumaha sia aya pencit nu maehan pangeran haram sia Muhammad aduh asana teu kahati jai wa teh teh ngalojokeun dalam musyrikin teh tiba heula ka Kangjeng Nabi cacak teh kitu kene ka para sahabat ka para tabi'in atuh komo ku hari ka urang geus bae aneh ngan urang dilojokeun kitu teh biasa bae jatuh hayang menang urang mah nu penting mah menang cak Allah kajen teuing ihinakeun dilojokeun bae moal kebal ge malah lodar engke sia ku aing di akhirat ne sia nu ngalojokeun ka aingnya deuleu ku sia tuh neraka jahanam tuh je keur ieu sia ngahinakeun ka aing hayo ngojai sia kiai deuk ka mana toh aing mah Firdaus kuari urang dihina-hina ku kafir ku musyrikin ku jelema-jelema nu teu buka aje ulah panas ulah jeung urang hayang menang teu cak Allah wae mah menang teh mantep kitu kuduna ieu Kangjeng Nabi ge kan ieu dilojokeun ngaranna ku musyrikin nah embe dang mencit sia halal apa haram halal anu pencit ku sahabat halal anu dibawa ku buburon aju datang ka dia pae halal teh halal ai embe anu dipaehan ku Allah haram teh mah mah teh teu arti ja mulyaan sasi sia jeung Allah tuh coba teh kira-kira ngalojokeunana mentak turunlah ayat ieu wala takunu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi sampaikan ku anjeun Muhammad ka kaum anjeun khusus ka para musyrikun nu kabalinger umumna ka umat-umat manusia terus datang ka yaumul kiamat ulah lek adalah haranjeun kabeh tina hewan anu teu disebut ngaran Allah ketika dipencitna surah bian mata mae pae sorangan eta hewan teh auzubiha alas bigiri atawa dipencit teu make ngaran Allah bangke eta teh hukumna kos kitu sampaikan Muhammad sampaikan ku Kangjeng Nabi pae sorangan bangke haram ulah didahan atawa paehna dipencit lu mencitna teu nyebut ngaran Allah kafir berarti haram bangke
urang kuarina gini ka Bali eta di Bali ternyata hese restoran muslim aya hiji ge pas urang dek keluar teh di dinya tatak aya padang saliana mahararesa gitu kene urang ka Singapura di Singapura teh lain lalagaan hese neangan nu halal komo di hotel-hotel bintang mah di dinya di bejaan ku pagaweana ge Pak Haji ya Pak Haji mau kemana mau ziarah mohon maaf ya seknyana jangan makan di hotel sini emang kenapa ini mewah tapi ini tidak dijamin kehalalannya oh nanyakeun urang atuh warteg di mana warteg emang aing mah potongan warteg meureun geus teu layak meureun dahar di hotel lah potongan aing mah geus kajen nanyakeun warteg bae guys di makam nanyakeun oh di sini belok kiri terus kanan situ ada ntar Padang sia peting-peting urang gadinya bener aya Padang merekna Padang sabar menanti angel rasana ieu angel ieu dibereana Padang sabar menanti waduh aing kudu sabar bae di dieu bener rame tah Padang bener rame aya di dinya teh halal aya naon kitu ngatari label halal iya urang tenang urang dahar di restoran mewah di Singapura dahar di hotel di Singapura teu dijamin kehalalanana Masya Allah karim hesek untung aya urang Padang nyana ieu restoran Padang di dieu ngaranna doang Padang ditanya ke urang Mas dari mana saya Malaysia oh Malaysia ngaranna doang Padang jelema orang Malaysia ya kemana begitu begini Malaysia tak ada Malaysia tanyain Padang aturan manyana ulah nyeun Padang didinya restoran Malaysia sabar menanti kuduna kitu ieu mah make Padang mah pan Indonesia tah mah kuduna ditangkep teh budak belatara terkenal urang Padang di mana-mana aya jadi ge make Padang bae Malaysia betul terkenal teu bab restoran mah bab Padang geus ke Amerika leuwih hese deui matak teu betah ge kula mah di Amerika leuwih hese di Amerika Masya Allah tapi di bulan puasa di Amerika leuwih hebat tibatan di Tangerang di Amerika aya pasakan Turki halal di Amerika aya pasakan Iran di dunia halal di Amerika aya pasakan Arab halal di Amerika aya pasakan Indonesia halal aya merek halalan Bukhari ininya restoran Bukhari halal engke aya di dieu teh restoran-restoran anu macam-macam oh anu Amerika anu Inggris anu Prancis di Jepang haram aya merek kan di Amerika mah ieu Turki halal Irak halal Iran halal aya mereka Indonesia kan carang lu bisa nyen Indonesia restoran di Amerika hese sa Amerika kan hiji halal wow Japan haram Thailand haram ya Amerika halal Inggris Prancis halal jadi aya jelas di Jawa halal haram leuwih ngeunaheun nu mantak ke bulan puasa hareup daripada umroh banding ke Amerika nyawa coba urang pas gitu di Amerika mah bersih tempat lagi Masya Allah pohara masjid lagi aya masjid di Amerika sangat dihormati di Amerika mah orang Amerika nu puasa orang Amerika na ngahormat komo aya orang Indonesia datang kemudian nanya muslim-muslimnya na ngahormat teu waniun di Amerika mah ngaroko di hareupeun nu puasa tewanian nyana mah nginum di hareupeun nu puasa eta di negara barat di Amerika menghormati kanu puasa di Cikupa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Masya Allah kos lain bulan puasa bae di Cikupa mah di Citra emang kieu nya ulah loba ngomong sia parah di Indonesia parah pamarantahanana teu pernah ke Amerika meureunana coba sekali-sekali ke Amerika Masya Allah kiai kosnya nyawa baik Aisyah aku bahas sih percaya sih kai
Aing geus di Amerika kamari bulan puasa. Rapi di Amerika. Pohara menghormati orang muslim. Ternyata loba di Amerika teh Islam teh. Masjid lagi bersih, seni orang asup ka dinya betah. Masya Allah sangat dihormati. Oh masalah sebenarnya di Amerika. Di urang nu acak-acakan teh di urang. Baheula tutup warteg bulan Ramadan tidak boleh. Tutup. Tapi aya nu asup mah jalan tukang enggak masalah. Kabelah dia ngagantung suku. Gantung suku, oh salah guys, tanya teka delian burungan naik di luhurna majar ngadar teka delian di handap mah garantung kok masalah. Kuari mah geus teu ngagantung deui. Geus blak-blakan. Indonesia mayoritas Islam, saha nu salah? Ya kiai nama terus baik. Saha nu salah? Pemerintah apa kuat? Coba teu menghormati gitu maksudnya. Ya Allah, ya Rabb. Ares ngomong. Ikir cerita pepencitan di urang di Indonesia nu hese adalah di Bali. Pertama kaula ziarah ke Bali waktu keur mazantren di amanatan. Jang bebekelan di ka Bali mah. Bebekelan nyen kupat nyen non katu ngaranna meuli lontong sebab di ditu mah nu halal. Dina ayana pepencitana Buddha, Hindu. Oh ya. Urang-urang bener hese datang ka ditu. Urang mah teu betah. Hirup cara kos kitu teh teu betah. Sampai kuari ge hese di Bali aya hiji-hijina pas urang keluar kitu di kapal asup da aya restoran Padang. Muhammad bejakeun ka kaum anjeun ulah rek ngadalahar hewan anu poe sorangan mimma lam yuzkar ismullah atawa dipencit make pepencitan di luar agama Islam haram hukum eta lempeng tapi lamun neuleu zahirna lafaz lain kitu geus tah biartieun anu aslina wallahu alam bimuradi ulama ngajelaskeun model tadi tapi lamun neuleu zahirna lafaz mah lain kitu kumaha wala taqulu lalek adalah hararanjan kabeh mimma tina hewan lam yuzkar anu dipencitna teh teu disebut ngaran Allah ima pae sorangan berarti teu disebut ngaran Allah wa ima dipencit ku kafir tirok make ngaran Allah wa ima dipencit ku muslim tapi nyana waktu mencit teu maca bismillah atuh haram bae kan sebab mimma lam yuzkar ismullah mah umum. Tata bahasa kos gitu nu mantap dipacekcokeun dina masalah pepencitan teh kitabna bajilid-jilid kitab dagen nu macekcokeun mimiti mazhab teh mazhab Syafi'i kemudian mazhab Maliki kemudian mazhab Hanafi urusan pepencitan teh beda-beda ngahukumanana ayat nama ieu keneh. Entah kurang kaliru lamun urang kurang memperhatikan karena urayan mazhab urang kaliru lantaran tina bahasa anu umum ulah rek adalah anjeun mimma mate isi mausul min syagil umum berarti kudunya masdukna teh hewan disipatan ku ari nu lam yuzkar ismullah eta hewan nun teu pernah disebut ngaran Allah ketika dipencitna berarti pepencitan kafir geus jelas teu nyebut ngaran Allah katawa dipencitna teh ieu teh sanajan jelema muslim nu mencitna tapi nyebutna lain ngaran Allah ieu mencit teh lantaran jang karuhun nu aya di dieu gerese Ima dipencit atas nama parentah bos di pabrik teh lantaran di dia anu jamringan jin miing jin nirjan mesti kasinggung si miing ada mah ngaranjin miing da nirjan miing eta ngaranjin si bakwa umah atuh aing nyaritakeunana aja bener nirjan atawa ieu
pepencitan tejang nu ngagegeh di dieu lantaran karyawan teh ieu teh saminggu-samingguna lobaan kasurupan lantaran cek perhitungan ieu teh kudu mencit sapina teh kudu anu hideung meles-meles teh ieu huluna kudu disimpen di dieu di handapeun meja di kubur daging nama disabodokeun demi nu ngagegeh di dieu geresel haram pepencitan urang Islam nu mencit nama atawa nyana mencitan teu maca bismillah lam yuzkar ismullah teu maca bismillah haram nu mencit nama haji mukmin bagus kan nya haji mukmin nya mukmin nya haji tapi jangan mencit teu maca bismillah regan golokna deuk seret haram aslina bahasa milik zohir seperti itu lantaran ditungtungan kadieuna kunaon tungtungna wa innahu lafis sebab pepencitan anu teu nyebut ngaran Allah eta teh kaluar tina aturan kahalalanana haram sanajan nu mencitna muslim pacecok atuh dirinya kok jadi kieu sih pacecok di mana ieu letak pacecokna urang moal kabongkar ku potongan kiai model urang ustad model urang moal kabongkar ku bijari pacecok ieu macekcokeunana dina urusan haram ngadahar wala taqulu amil ngaranna nu kos kitu teh. Nah tina hewan anu dipencit nanti nyebut ngaran Allah dielatan lantaran wa innahu lafisun pepencitan model kos kitu teh pasek teh ngadaharna tina pepencitan nu teu disebut ngaran Allah kaluar tina kahalalanana wauna dijieunkeun wau istinab saha eta Imam Hanafi Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i ulah dijieun istinab atuh hal kan urang mah teu nyaho nu teu mondok mah puyeng nu mondok ge puyeng nu teu mondok atuh beda ke fungsina nya cek Imam Syafi'i teh singkatna bae wauna dijadikeun hal geus nu urang nyarita hal al haluma qaidun li amiliha hal eta ngoidan kana amilna geus amilna wala taqulu maknana haram lantaran aya nahi geus nahi teh eta teh nuduhkeun kana haram kapan nah eta amil nah kuari dikoidan kuwa innahu lafisun berarti haram sote ketika pasek ai pasek mah uhilla li ghairillah ai uhilla li ghairillah mah kafir ai mukmin manteu nu mantak ditaksis ku hadis Kangjeng Nabi panca Kangjeng Nabi aya sahabat naroskeun ka Kangjeng Nabi begitu ditaros tentang matrukit tasmiyah tuan kumaha lamun aya hewan dipencit kemudian teu maca bismillah cak Kangjeng Nabi kulu dalahar bae aya nu mencitna muslim mah fa inna tasmiyatal git wa inna tasmiyatallah fi qalbi kulli mu'minin sebab nyebut ngaran Allah mah geus aya ieu di jero hate mukmin ja mukmin mah kajen kumaha ge di jero hatena mah Allah 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 adapun dikaluarkeun nyebutna secara lisan eta mah deuk henteu belum jelas hatena mah geus ka Allah halal tah ditasis ku eta cek Imam Syafi'i nu mantap qaid haram sote hewan nu dipencitna ieu anu dikoidan ku pasek mah uhilla li ghairillah kafir berarti jelema mukmin mah sanajan teu maca bismillah halal bae mantap zabihatul muslim halalun pepencitan jelema muslim halal wa ilam yuzkar ismullah alaih sanajan teu disebutkeun ngaran Allah ketika mencit sanajan teu maca bismillah halal bae beres tak dipacekcokeun teh loba carita pacekcok nama Imam Syafi'i Ibnu Sirin Imam Malik manehana nama ngahukuman haram kana hewan sawaun taraka tasmiyam dan syahwat
nu penting ya nama teu maca bismillah dek mencitna kafir komo dek mencita muslim teu baca bismillah nang haja atau poat setiap pepencitan teu bismillahan haram hiji di mana dalilna wala taqulu mimma lam yuzkarismullah lantaran wa innahu labisun keluar tina aturan halal teu bismillahan mah masyaallah. Nomor kedua Imam Sauri Abu Hanifah anjeunna nyaritakeun kieu etam pencita di mana teu bismillahan ditingali heula mun maca bismillah teu maca bismillah na ngahaja haram tapi lamun teu maca bismillah na teh halal. Dua cek Imam Syafi'i mah lain deui cek Imam Syafi'i lamun nu mencita jalema muslimah deuk maca deuk teu masalah keur carita teu macana deuk ngahajan deuk pohon halal lantaran cek Kangjeng Nabi zabihatul muslim halalun bepencitanana jalema muslim halal sanajan teu disebut bismillahirrahmanirrahim. Di mazhab Syafi'i mah teu kudu maca bismillah ngan sunah maca bismillah sunah jatuhna tuh kali kana ya sunah bismillahirrahmanirrahim set sunah bismillah teu maca bismillah ge masalah siap maca siap beres babar ya Allah ya karim kitulah cara ngalempengkeunana ku Imam Syafi'i dijadikeun wa innahu tahwaulil hal lain wau istinab atop lamun memang ngajadikeun wau atop eta bakal jigna teh model nu dua imam tadi sanajan muslimun teu maca bismillah eta teh tetep bae teu halal imah teu maca bismillah nang ngahaja wa imah poho cek Imam Malik wa imah cek Imam Hanafi mun teu maca bismillah na pohoan aing ngahaja mah tetep teu halal tapi cek Imam Syafi'i mah ulah dijadikeun wau atau istinab tetapi mah wauna teh lil hal geus al-hal qaidun li amiliya berarti di dieu teh kumpul muqayyad jeung qaid geus dilempengkeun payah rumul uklu fi halikauni piskon pakot berarti cek Imam Syafi'i haram barang dahar haram ngadaharna tina hewan fi halikauni dina tingkah ayana eta hewan dipencitna teh piskon ai piskon mah pepencitan jelema nu kaluar ti aturan Islam atuh berarti tah mah pepencitan kafir atau orang Islam tapi teu akur jeung pepencitan aturan Islam piskon ngaranna mantak wa innahu la piskon haleh satune uklu iku piskon make hal eta nga aya hal di dinya bae ge fungsina ambalaya artina luar biasa mun teu dihalan we kaditu jigna teh eta carita keur carita kesimpulan hukum boh lamun dicaritakeun pacekcokna moal datang ka magrib kaburu ngagaloer candalahar ieu mantap ieu disingkat bae kiai ulah panjang-panjang cenah sanajan geus ngadah wuduk lain deui cenah kiai atuh di papanjang ge teu mondok atuh hese nu mondok batunya tak wau atap atap berarti aja mau penghubung antara kalimat ieu jeung kalimat itu kalam ieu jeung kalimat kalam anu berarti dihubungkeun geus lamun dihubungkeun make penghubungna naon ieu make wau berarti wau mah limut lakil jam'i lah lamun limut lakil jam'i kumaha fungsina anu geus kararaji mah nyaho oh iya ai sia teu ngaji sing ngabobo sungut doa tak beda kiai mah atuh iya benar tanya kunaon minimal nyai-nyayan lah tuh kan beda jol be di alfiahan kurang tentang wau atulah nggak goreh atuh masya Allah nginaheun patip diwawin sabikon aulahiko geus nginaheun ka ditu sebab eta mutlaqil jami aya lahik aya sabik aya atap lahik ala sabik aya atap sabik ala lahik hukumna mah akur bae mutlaqil jami mentek di dieu ge tah jadikeun mutlaqil jami atuh geus bae berarti setiap
hewan anu dipecit lam yuzkarismullah berarti eta teh hukumna pasek wa inau pasek haram berarti sanajan nu mencit muslim wanian wani ngan eta mazhab Maliki atau mazhab Hanafi tinggal teu maca bismillahna apa ngahaja apa pohoan mun pohoan atau ngahaja cek Maliki tetep lantaran teu dibahasakeun bismillahna teu dibacakeun teu disebut haram cek Imam Hanafi ieu pohoan mah teu masalah kecuali ngahaja tapi cek Imam Syafi'i lain gitu wawana wawalil hal al hal qaidun li amiliha geus berarti wapiha qaidun wa muqayyadun geus kurang dilempengkeun ku ari haram sote ngadahar hewan payahrumul uqlu fi hali qauli isqan ketika dipencitna pasek ai pasek mah uhilla li ghairillah ye nu mencitna lain muslim kabeh atau muslim teh aturan teu sesuai jeung aturanana bangke bae itulah mentak urang sebagai penganut mazhab Imam Syafi'i dikuburna di mana Kiai di Mesir Imam Syafi'i mah tah kula ge hayang cita-cita kamarieu deuk sandeg-endeukeun zarah ka Mesir ngan berperang di Mesirna pending heula mungkin tahun hareup engke bakal zarah siap-siap aya dua Syafi'i teh ndek zarah ka Imam Syafi'i aya dua aya Imam Syafi'i anu di Mesir make kapal tah mah aya Syafi'i bojong teu kudu make kapal tah mah teu kudu naik kapal tah mah leumpang ge jadi urangnya benar nganut mazhab Syafi'i hayang zarah ka ditu luar biasa cara bejana Masya Allah kamari ka Baghdad geus ka Imam Ghazali geus Junaidil Baghdadi Sesiri Siti Marufil Qurhi geus Abu Bakar Shibli geus nah ieu tinggal ka Imam Syafi'i nah siap-siap ndek milu ka Syafi'i Mesir apa Syafi'i bojong terserah tah geus lah kieu cenah udah deket beus bodoh sia tuh geus teu kudu bebeja kaing tah geus sorangan bae geus ka ditu mau rokok bae gitu teh dua tak lempeng cek Imam Syafi'i geunaheun ge cek Imam Syafi'i do wari mah aya hewan pae sorangan bangke haram mana ayatna wala takulu mimma lam yuzkarismullah sebab pae nanyana sorangan ku Allah hakikatna henteu disebutkeun ngaran Allah na haram atawa pepencitan Katolik Kristen Protestan pencitan Buddha Hindu dan lain sebagainya nu lain agama Islam kafir haram ayatna wala takulu mimma lam yuzkarismullah ya alaih atau pepencitan muslim ngan teu sesuai jeung aturanana lantaran ieu uratna henteu putus ketika dipencit pertama wala takulu mimma lam yuzkarismullah ya alaih haram bangke bae pernah terjadi aya nu mencit korban mangkaning hargana 17 juta wow gede jasa sapina kemudian dipencit barang dipencit beres dipencit ieu uratna masih kene nyambung eta teh laporan cek ulah bangke tamagos kitu mah hukuman bangke aya kiai datang ka dinya jangan sembarangan mubazir kan ini kan hewan sehat udah nggak usah ngikutin aturan Kiai Uci ini mubazir ini keset aja kita bagikan dia tuh sabodo aing mah hayang teu non sia nanya ka aing eta teh teu akur jeung aturan Islam kemudian ku sia dimubazirkeun atau lembok los ku sia hayang mah tah eta kiai anu beuki duit pamarentah mah mos kitu teu make takrim kula di Sicila di takrib haram teh lain di daerah urang lain di daerah Cengkareng ya Cengkareng akhirnya kumaha akhirnya nu nanyakeun ka kula teh tetep bae ustad pan di ditu nu nanyakeun haram ini haram enggak boleh ini bangke ini cek kiai nu sejen teh udah enggak usah ikut campur kalau kamu mau hukumi bangke kamu enggak usah ngemakan ini mah mubazir mau dibagikan aja ini kumaha coba eta kos kitu eta kiai na aya disebutkan kiai anu kiai kula ge nyaho beres di Golkar teman itu buku aturan itu pernah terjadi geus ulah masyarakat maloba numbu enggak akhirnya ku tukang baso terus ku tukang somai ku tukang kode dibagikeun masyarakat nu daek si masih mbak nah akhirnya dijinan baso di dahar nama kuduna haramkeun tadi jadi jualnya na meuli tadinya pego kabehan
eta kiaina teu kuat mubazir sota di mana Masya Allah geus beda pemandangan nya sabodo geus nyaritakeun ku pokos kitu tak warima pepecitan di KFC lantarannya nama produksi ayam negeri eta ayam negeri teh kapan lain 10-20 sekali mencita ribuan lantaran disebarkeun ke tempat-tempat masing-masing cara mencitna geus dikondisikeun muter didinya aya gitu naon setrum jadi hayam muter asal kena setrum ngagolepak sebab lamun teu kos kitu riweuh mencitna dipencit asal kena setrum pencit kumaha eta haram kumaha sebab encan aya hayat mustaqiroh urang lamun di jalan naik motor kemudian aya kotok jago katabrak joger eta diperkirakeun ku urang aya hayat mustaqirohan lamun kira-kira lamun diantepkeun bakal hirup deui pencit tuh masalah tapi lamun dikira-kira bakal payat bangke deui aya hayat mustaqirohan tante nu mantap maningan ulah ka dipencit katabrak deuh di lembur mah heuy jangan peso beusi kaburu pae tolong teh coba kaburu pae cakokolot urang gegeran peso gegeran kaburu pae jadi bangke atuh balik antepkeun bego antepkeun heula kolot baheula anu ngaji lain kudu gegeran dipencit kurungan tah simbreuh make cai simbreuh tah kurungan 5 menit buka hirup pencit apa ndek diteruskeun atuh hirup nanya nata ulah hook aduh ya eta kolot baheula bisa tarekana hiji simbreuh nomor kadua tutupanana ge deui dua macem teu meunang satu tutupna hiji make tutup awi berarti pengki boboko bakul nomor kadua make daun cau na ge cau kulutuk teu meunang cau nu segen-segen kalau baheula mah aya pamakean eta kos kitu teh eueuh pengki cau daun cau kulutuk ngalah seret tutupan antepkeun 5 menit engke embut-embutan tuh kan lain deui buka hiru eta kos kitu ieu mah lain kitu katabrak mobil besok kaburu pae geran becit casadan teh waktu teu ngacor teh getina henteu jadi dahar ku sia oh ku bazir atuh los ya ba maningan neangan bae bangke ku sia los dahar nah urusan kos karar itu kapan eta teh didahar ku urang didahar ku anak urang beli urang teh di kota cara mencitna seperti kos kitu nah ieu deuk kumaha coba merajalela ku ari mah di kampung-kampung teh kos karar itu haram sebab leungit hayat mustaqirohna da deuk kumaha dipencit eta ketika jarak teu boga hayat mustaqiroh keur pingsan teu bisa kos kitu teh kudu aya hayat mustaqirohan sedangkan ku ari kos karar itu wow ribuan kotok kapan ayam negeri set geus dikondisikeun ku nya teh setrum dinya saliwat kadinya we gelepek dipencit ngan ngagelepek kadinya tah eueuh hayat mustaqirohan geus kitu teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim cak kotokna ge aing teu daya teu upaya aing kotokna muslim meureun la haula wala quwata eta deuk kuat hiji nomor kedua cara mencit teh aya anu kitu tah anu ratusan mah aya anu dikumpulkeun ditindeun di dinya geus bae langsung dikieukeun brek nu datang ka kula laporan ieu macem-macem cara mencit kotok nu ribuan teh geus kena setrum dah ditindeun di dinya tah ku karyawanna brek tindeun ka dinya brek ai ribuan teh kumaha tuh nu disebar ke berbagai kecamatan jang di kota baik kebutuhan di kota sabaraha ribu hayam cara mencitna mun hiji-hiji atuh moal katulungan kabeh model kos kitu tek aya karyawanna geus datang ka dieu dah mencit aku brek karya brek per hari kos kitu teh cara mencitna haram nu mantap kula mah dibere embung
hayam negeri menang meuli di kawasan di Barembung mah teu hayang sanggelang berkat ge berkat hayamna teh hayang ge teu hayang aing ieu cenah nang masjid jambong aing teu neuleuh aing teh hayang aing teh hayang moal puru aing teu ngadahar eta ge di Barembung inget ka almarhum abah teh mah ieu hayamna nih hayamna ge teu hayang geus menteu jadi tuh ka santri ke tungtung nama santri mah teu bisa ngaji apa ya tak gula ku hari kos gitu artinya embung nurutan abah gitu tersebut kayak mending embung gula gitu tak kayak nu berkat naon gitu tadi pere hayam lagi teh ente geus embung we kajian kuku bahagia eta mencit kos gitu tak urang mun nyaho gula pan nanyakeun aya jelema nu nanyakeun karyawan ki cara mencit pada kos gitu haram hayat mustaqirah aju eta nu mencit nu ieu mah bener make pesongan hayat mustaqir nu itu mah make mesin lain mesin mah gedeg truk jaloba jasa Pak haram Nayla wala ayat ieu wala takulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafis ku gedena Imam Syafi'i ngabahas pohara jasa ieu kesimpulan ada doa dirinci ku Imam Syafi'i tina kalimah per kalimah ngajadikeun walil hal geus jadi qayyid ka ditu qayyidun li amilih jigna seperti gitu cacing hade nah wari mah kiai kumaha lamun urang manggihan hewan munding misalna di sawah geus tang mencit pamalingan berarti kan ngan meureundanan haju ka nyahoa lupa nah ieu kumaha ieu aya kebo di sawah geus tang mencit teu ka nyahoan sanu mencitna eta teh halal apa haram penting orang bawa pemalingan kafir bawa pemalingan muslim ayo eta teh ditingali tempatna daerah mana ieu manggihna ieu ternyata di daerahna teh daerah nu mayoritas Islam halal kitu bae teh fikih mah babari ternyata di nu mayoritas teh ieu mayoritas teh kafir misalnya baheula di sewan mah mayoritasnya kafir di sewan cek malulu urang manggih tadi dinya di sewan baheula di kuari mah geus eleh dengeuna geus sarua geus bagi dua nah manggih kebo di dinya nang masjid di sawah haram sebab mayoritas kafir atau korelet ka ditu naon tah korelet ka ditu tah nah rancayu pan itu bakarinya pan cek malulu tah mantak kayak kelenteng ya di ditu loba cek kata didinya kelenteng di ditu dibangun cek kata didinya mantak pakai babasaan lah cek rancayu ieu nya susahnya ka neraka aya bahasa kos kitu teh baheula ka dieu mah ka dieu aya bahasa kos kitu teh tadi gebang ka ditu terus cek malulu marah racul cenah dagang es cek susahnya ka neraka eta bahasa kos kitu tah nah mayoritas teh dinya cek kapangina didinya haram komo urang manggih pepencitan dibalik haram teh nyaho nu mencit nasan tapi lamun kapangina di Cikupa halal di Bojong halal tah mah sanajan loba kiai pacek coke halal bae geus pokona mah geus didinya mah nu sarasa jeung rebo ribut didinya kiai ondo tah di Belanda aja halal tapi mun di Belanda haram wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim wallahu alam mimmuradisanya sepirang-pirang setan teh selalu ngabujuk ngarayu ngagoda ila awliyaihim ka kakasih-kakasihna yane ka para kafirin setan selalu membisiki ka kafir-kafir ka Yahudi ka Nasrani ka ponon gitu ngaranna budak konghucu kabeh ka kafir-kafir ceuk setan teh ulah make jeung nurut ka Muhammad baheula kuari mah ulah nurut ka kiai hayu geura paduan caknyana haram nyieun deui kekuatan halalkeun atuh setan tah membisiki ulah peda-peda urang kafir kemudian haju eleh ulah peda-peda urang teh henteu iman ka Allah kemudian urang kuari disudutkeun ku Muhammad urang eleh nyieun deui hukum atuh mantak naon liujadilukum supaya perang
itu halal ke urang haram ke tentang tahlil maitah Quran ngajelaskeun nu pae sorangan buang ke Quran ngajelaskeun dijelaskeun ku para kiai pepencitan kafir haram Quran ngajelaskeun pepencitan muslim anu teu sesuai jeung aturanan haram cek setan teh atuh nurut ka dinya mah tuh mal beres teu maju negara bedakeun ulah sok sombong gitu hukum aja lain nu yana nu Allah geus kumaha ge di akhirat bae ditiup punyana ceulin halal ke ieu mah usaha geus ulah macem-macem ieu usaha lamun eta diharamkeun engke kumaha usaha urang bae aku kafir kabeh urang teu boga usaha hararese ieu kafir itu kafir ku lantaran urang mah ieu teh ya kitu sempit geus ayeuna mah bandingan hayu bae ulah dituturkeun kos kitu tah setan teh membisiki ka bos datang ka kiai anu ieu mah teu beunang kiai anu ieu mah gimana ini urusannya kok yang gini-gini diharamkan kalau ini diharamkan mau bagaimana kita kan usaha ini kan nggak kesampaian kalau 1, 2 gitu itu harus banyak karyawannya ini kan untuk meminimalisasikan karyawan supaya itu kebutuhannya tercapai dengan cara inilah coba kiai kaji kembali coba barangkali ada dalil yang menghalalkan supaya jangan sampai haram oh ya nanti saya periksa di kitab dalam kitabnya saya tahu dah gitu wah halal nu kos kitu mah ngadu kiai nu ngaharamkeun jeung kiai nu ngahalalkeun toh dibisiki halal kitu mah kos kitu mah kiai mana di kitab naon kitab anu ya kok sudah lo ngomong lagi mah kiai bae suka mah berusaha oh emang diberi sabaraha aya sih itu kiai ondo sekarang itu tuh kiai ya Allah ya hati ketik nama jadi ceri kos nu ngahalalkeun bunga bank kos nu ngahalalkeun kredit hate letik nama daek salamet ceri hate nama ngan nyana teh aduh usim ieu mah ieu lamun aing ngaharamkeun atuh aing moal boga umat je kunaon ka umat atuh urusanna jeung Allah hukumna geus lah pokona mah urang mah halal bae jaya ieu kieu nu ngahalalkeun halal bae kredit halal kredit kumaha halal geus aya bunga bank eta deui halal jasa kamu coba kieu kaji kembali geus ulah dikaji kembali lah ente mah mengharamkeun bae ana mah ngahalalkeun lah geus ulah hese-hese boga duit 10 juta teudeun deposito geus cokotan taina bae halal teh geus sirkah teh kiai moal cek kana mah kumaha meureun sirkah ka dieu hulu sia ieu jeung hulu ieu tadi adukeun ka sirkah sia aduh setan membisiki Yahudi setan membisiki Nasrani kemudian setan terus datang ke kiai-kiai setan datang ke ustad-ustad supaya ngadu inilah kayaan setan wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim selalu menggoda setan selalu membisiki setan datang ke kakasih-kakasina setan datang ke komplotan-komplotanana tujuanana liujadil hukum supaya perang dalil perang argumentasi perang definisi perang hukum datang ka kuari tiba heulana ge janu kos kitu ieu nah cak Gusti Allah awas eta teh setan merangan anjeun wa in atantumuhu kun anjeun nuturkeun ka dinya innakum la musyrikun anjeun ge sarua jeung jelema-jelema musyrik kabeh di sakompet tahun kan musyrikin sia bongang ngahalalkeun barang haram na'udzubillah min zalik wa min zalik ieu keur carita urusan pepencitan kadituna urusan kredit kadituna urusan bunga bank kadituna urusan korupsi kuari di urang geus hampir aya nu ngahalalkeun korupsi teh lantaran cenah kalau tanpa korupsi atawa sogok menjogok tanpa sogok tidak berjalan geus mulai kuari ditukil kitabna ku kiai teh urusan sogok menjogok masuk pabrik sogok menjogok masuk kerja ini sudah halal sebab ini adalah sebagai pengkondisian ceknya teh hayu jeun atuh ku sia kitabna ke ku aing dibaca coba ke lamun salah ku aing diketrokkeun kitabna ka hulu sia ji ulah sembarangan tukal tukil loba nu pinter kana ieu aya tukilan ti Sukabumi nu ngahalalkeunana barang di deuleu udah jah ieu budaknya nyahoana
nyanyawan orang suku ya geus teu pilanana ya Allah ya Rabbi ku berani Masya Allah geus urang mah teu kudu bacaan kitab-kitab anyar maca kitab nu salapi bae yang moal kebel hirup urang bebener hirup urang supaya urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala nu mantak urang ngaji ge hayang nyaho nu sabenerna hukum teh sangkan sanggeus da urang nyaho urang bisa nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ulah mangmang deui oke aturan Allah geus timbul keyakinan lamun urang geus yakin mantep gerage mantepna sakumaha Profesor Lempang teh kadeuleu ku urang masyaallah mantep jasa di keca nyekelan tas leutik sepatu herang make jas luar biasa uluna lenang kospol monyet plak 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 melangkah dengan pasti sebab di dieu da loba ilmuwan urang ge kitu pinuh ku keyakinan anggap urang ge profesor bae geus sanajan ieu teh kospol monyet wa nuzila wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ngucapin sun. Qad sabata teman-teman wis tetep opo. Qad sabata teman-teman wis tetep opo ana tolanya satuhune kita lain naruse kang putaran kira zakallazi banal masyadul qahira kang bangun ya tolaing pakuburan ing dalam negeri Mesir nakolai ku ngalikeun ya tolai rasain sirah Sayyidina Husain ila hadzal masyad maring ikilah iki pakuburan badaan bazala dalam sausana yang tangalikeun ya tolai pinakliha ing dalam ngalihakeunane gitu rasul nahwa 40,000 dinar ini kira-kira petang 10,000 dinar wa kharaja huwa lan matu sabahu ya tolai wa askaruhu lan balad tentarana tolai fa dalaqaha maka narima ya tolai ing rasu min kharij misra saking jabani Mesir hafian maksud parasi alaikang nyeker turkang dan buka sirai wa askaruhu tegese waya tolai lan balad tentarana tolai wa hiya bi purnusin haririn lan utaya tolai ku tetep ing dalam nganggo kopea saking sutra akhdara kang ijo fil qabri ing dalam kuburan allazi huwa bil masyadi kang tetep waya kang utawi ya kubur iku tetep ing dalam masyad maudhu'atan ala kuzitur kang den maudhu'atun turiku kang den dokon ing atas kursi min khasabillah banus saking kayu abanus pemaprosan kang den amparakeun hunaga ing dalam kana banggonan kursi panahun iswi dipin minati diumpamana saparawada kang tetep saking ngawangian kama akhbarani bizade khadimul masyad kaya barang kang geus caritakeun isun kalawan mangkona kad sabata sapa kang ngaladan ing masyad pakuburan pacocok tentang masalah sirah Sayyidina Husain kultu ceksim kuring Imam Qurtubi nyarita ini jelas aya keterangan bahwa Kitolai bin Ruzaik anu ngabangun pakuburan di Mesir eta ngalihkeun sirah ila hadzal masyad ka pakuburan nu ieu yakni nu aya di Karbala badaan badzala fi nakliha sabada Kitolai masrahkeun sekitar 40,000 dinar uang emas duit di ditu dirham dinar diberi ke orang Mesir 40,000 dinar ku Kitolai untuk supaya dipindahkan sirahna di Mesir ka Karbala kharaja huwa wasaru akhirna diterima keluarlah Kitolai beserta bala tentara diterima kumanehanana langsung dibawa eta sirahna beserta bala tentara anjeuna waktu mawa eta teh mawa sirah geus teu sempet make sendal-sendal acan bari sirahna harita teh kitu
gitu ngara teu make nanaon pas berangkat benehanana langsung anjeunna ditutupan sirahna make kopea sutra anu hejo bil qabri allazi huwa fil masad ditenden di luhureun kursina terbuat tina kayu abanus diamparkeun didinya kira-kira saparoa wadah tina tib aya wadah-wadah nu seungit sesengitan ditenden sirahna didinya kemudian dikuburlah di mana di Karbala. Jadi kesimpulanana sirah Sayyidina Husain begitu eta sirahna kitu geus putus dibawalah ka Mesir di Mesir sababaraha poe bahkan geus dikubur dipinta ku Tolai waktu hari teh gubernur. Nah jeung para tentarana dibayar ditebus digali dipindahkan kembali ka ditu ka Irak nya. Jadi kuari geus aya di ditu ieu menurut sakaol. Jadi kaol nu tadi tetap di Mesir, kaol nu kadua tetap di Iran, kaol nu katilu seperti kieu menurut cek Imam Qurtubi. Tapi kuari di Mesir tetap aya sirah Sayyidina Husain, kuburan sirah Sayyidina Husain. Kuari di Karbala atuh aya, jadi macam-macam di Syria atuh aya. Sebab waktu terjadi dibawakan ke Syria, di Syria dibawa ke Madinah. Cek sakawal kapan di Madinah disimpen dah dikuburlah dibake. Jadi kuari ikhtilaf sirah Sayyidina Husain teh cek sakawal di Madinah dibake, cek sakawal mah di Syria, cek sakawal mah di Mesir. Nurutkeun cek riwayat ieu mah dipinta di Mesir, dibawa di ka Karbala, dikuburlah di Karbala, disatukeun jeung jasadna. Jadi di mana-mana aya kuburan sirah Sayyidina Husain. Syria aya, kemudian di Madinah aya, ngan di Madinah mah kulantaran Wahabi tidak dilestarikan. Kemudian di Mesir aya, di Mesir aya, urang lamun ka Mesir, kemudian aya sirahna di itu makomna makom sirahna wungkul. Nah ieu di ditu aya, di Irak, di Karbala aya. Gitulah cerita sirah Sayyidina Husain anu engke di akhirat Sayyidina Husain bakal dipanggil ku Kangjeng Nabi. Masya Allah. Kangjeng Nabi itu ya ditanya ku Siti Aisyah, ya Rasulullah, kulan aing ke tuan di akhirat si eta teh iget cara kuari atawa poho ka umat. Berikut manusia-manusia aya nu inget apa poho? Cek Kangjeng Nabi teh inget bapak ka anak ka pamajikan ka icu ka babaturan ka guru ka atasan inget. Tapi di tilu tempat mah tetep teu inget. Hiji cek Kangjeng Nabi ketika manusia dibere kitab buku amal urang eta mah geus inget ka sasaha. Nomor kedua ketika dimisan ditimbang amal teu inget ka sasaha. Nomor katilu ketika nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim geus kainget ka sasaha tah menyelametkeun pribadi masing-masing. Ai Tuhan sami ngan kaulama harita langsung ka sorga. Begitu ke surga dipasrahan kunci. Sebab nu bakal buka kunci surga pertama adalah kaula. Kunci dibawa ku kaula ka mahsyar deui. Tidinya kaula ningalian jelema-jelema anu pilihan Allah. Baik dibere bendera kaula ku Gusti Allah. Benderana merek naon cek Siti Aisyah? Merekna bendera kaula engke bakal bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur eta merekna. Mata kurang kemarin sok dibaca dina bulan puasa. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati irin orang digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya dikibarkeun ku Kangjeng Nabi bendera teh. Geus lamun aya bendera eta, geus urang cicing di dinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta bendera Kangjeng Nabi. Ulah dengan Golkar enggak di ditu. Silaka ujian Indonesia. Ulah PDI segala ulah bendera-bendera kos kitu. Eta bae bendera nateangan. Tapi kula dibere bendera nu lain-lain 7 cek Kangjeng Nabi. Hiji bendera sabiqunal awwalun Abu Bakar Siddiq. Langsung kula didongengkeun deh. Tangan Abu Bakar dibere bendera pimpin ke surga. Nomor kedua bendera anu Al-Faruq bainal haqq wal batil. Sayyidina Umar. Ya benderana. Masya Allah. Nomor ketilu bendera infak. Suhud. Anu teu pamrih nama terus bae. Ngana
ngapakakeun hartana seakan-akan harta di leungeunnya geus eueuh nilai. Saya Sayyidina Utsman pimpin ka ditu nu berjuang melalui harta Sayyidina Utsman. Aya bendera ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun Sayyidina Ali. Aya bendera syahid di medan laga Sayyidina Hamzah. Aya bendera mazlum Sayyidina Husain. Jelema-jelema nu dizolim ieu aya pemimpinna. Mana incu kaula nu ngaran Husain. Husain tadi aya Sayyidina Husain teh. Nah, setiap nu dizolim, nu dianiaya pimpin ku anjeun ka sorga bigoiri hisab. Masya Allah. Nu kuari diracun, nu kuari dibunuh, nu kuari dianiaya dan lain sebagainya diteluh. Tapi nyanana ieu geus bae pokona nemah pimpin Husain ka sorga bigoiri hisab. Masih kira aya bendera dua deui Sayyidina Hasan dan lain sebagainya engke. Ieu mah keur carita Husain, tah eta benderana di dinya. Jadi bendera-bendera berangkat kabeh ka sorga. Tah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Husain. Aya urang bendera mana? Asabikunal awalu sidikin jauh urang mah kadzibin ieu mah. Bendera anu bener-bener negakeun hak jeung batil amar ma'ruf nahi munkar Sayyidina Umar. Urang mah tibalik puguh amar nahi nahi ma'ruf, amar munkar gitu nahi ma'ruf. Dibalik urang mah cak batur haram urang halal. Cak kitab haram urang halal, cak kitab halal urang haram. Teu bisa urang mah milu jeung Sayyidina Umar teh. Sayyidina Utsman al-infaq bendera zuhud seakan-akan harta nilai di leungeunnyana, masjid ku nyana. Naon sunnahna? Ya baheula perang Sayyidina Utsman. Kakideug Kangjeng Nabi teu pernah kapilaan ku sasaha selain Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman. Pimpinanna eta aya urang sugih ku sugihna urang mah teu masalah sugih. Keur ieu cenah yang sugih sugan bisa sholako, barang geus sugih pelit. Bendera mana ayo coba? Hah? Bendera wali, nya potongan koski wali. Tah seurang mah ayo. Bendera mana coba ayo? Aya bendera al ulama warasatul anbiya paling di dinya tah. Bendera al ulama warasatul anbiya. Ditibikeun ka saya tuan, ieu mah Zaid bin Harisah. Pimpinan ulama engke jaga di mahsyar Zaid bin Harisah. Jangan, coba ulama-ulama jeung penganut-penganutna ulah waka berangkat anjeun sakaur can kapanggih jeung kiai-kiai anu ulama warasatul anbiya berikut jeung murid-muridna. Hayo, tangan. Tah di dinya tah aya kiai tek. Sia ya? Kiai tahun sabaraha? 2013. Urang mana sia? Sia. Sia bener. Kumaha sia cara negakeun agamana? Boga pasantren gula. Pernah kedatangan ku wali kota? Udah lo omong lah. Itu mah. Pernah demo? Ya sekali. Lain warasatul anbiya, warasatul wali kota ka ditu. Ieu keur carita inggis urang hese neangan al ulama warasatul anbiya. Murid saya aya, ayo gerokeun muridna supaya bareng ka surga. Saya Abdi Asep. Saya emang murid aing. Murid aing teu pernah neuleuh. Sok teu ngaku kieu sembarangan bae kana neraka urusan aing. Lain aing teu pernah neuleuh ya aku wae sih, aku wae. Naon sia nu pernah nuturkeun aing? Ulah ngomong. Geus pokona kula ngadengekeun. Nuturkeun teu? Ulah ngomong geus aku bae. Geus aku bae. Heula kayak malaikat menyurti geus sakukeun bae kiai. Kula ngadengekeun. Teu nuturkeun kan? Heuh bae teh mah emang henteu kula ge. Tapi sia ngaji tukang wudu. Baca-baca. Ya keur carita ditafsirkeun abeh jelas seperti itulah. Terus bendera Sayyidina Husain, bendera Sayyidina Hasan berangkat ke surga. Tapi can dibuka tah pintu surga nungguan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang geus aya di taman surga. Geus kararieu. Aduh. Aya babaturan emang sia ka surga? Sallallahu. Sia bendera naon? Lah, aing bendera ulama aing. Milu aing murid pan. Emang sia sok ngaji. Henteu aing ngadenge muludan sakali doang. Ya Allah, ya Rabbi. Iyalah maha adil, maha murah, maha segala-gala Kangjeng Nabi urang
anu diutus ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai ulah waka berangkat ke sorga dipimpin ku Zaid bin Harisah, ieu benderana satungtung muridna can karumpul kabeh. Oh kabeh begitu deuk berangkat kela besi aya kene anu tinggalin. Besi anu tinggalin. Operasi kabeh di masar geus eueuh. Coba di neraka. Angel jadi ka sorgana nya mandiri. Mandiri kiai mah pandiri. Cuma ka neraka geus kitu panas kan ku kiai mah jeung ku wali mas. Kiai Allah lain Kiai Golkar. Kiai Golkar mah dipugu eta geheng. Kiai Golkar geheng seurinya na sial cek eta. Ada dah. Sia geus gepeng kieu ye. Saha sia? Abdi Juned. Nah, si orang mana? Ojong. Sia di neraka ya. Wow ya kai, lain wow deui kurang murid tulungan kiai. Sia bisa ka neraka kunaon ya? Ngomong, angkat telanan. Panas ya. Lain aing mah yang nyaho ieu siapan murid aing pada di neraka. Ridit kula. Oh. Diangkat. Aduh, Masya Allah. Ieu keur carita bendera-bendera nu dipasrahkeun ku Kangjeng Nabi ka para masing-masing pemimpin. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah. Sanajan loba dosa urang keur jadi ustad jadi kiai tapi menta dihampura. Allah mah maha hampura. Keur boga dosa mah dosa bae tapi ku ari mah urang tobat. Urang mudah-mudahan dihampura sakali deui sehingga di akhirat dihijikeun jeung ahli-ahli Allah melalui bendera-bendera nu geus dipasrahkeun ku Kangjeng Nabi sesuai dina ayatna wasiyaqal ladzina taqau ilal jannati zumara, bakal digiringkeun jelema nu takwa ka sorga zumara, kapilah-kapilah rombongan-rombongan. Hatta iza jaa, sehingga datang ka sorga wa futihat abwabuha, dibuka pintu surga. Kemudian diomongkeun salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Silahkan masuk, nikmati surga khalidin saneng-neng. Alhamdulillahirabbil wallahu a'lam bishawab.